makan tutut. Mantap. Kecerok Asam malahen doy. kecerok pisan sama hendoy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping alias selamat datang patepang di Sarem Simkuring. Ayeuna dina acara berburu tutut sawah. Jadi ayeuna Simkuring bade berburu tutut sawah teras dimasak. Yuk terus pantengkeun ka para pencinta tutut. Ayeuna urang ngalatutut heula nya dak. Dak ngalah tututnya dak. Oke, dilajeng deui nya dak. Asam malahen doy. Ameh asa malah hendoy tah nu kieu tutut sawah teh dak. Yuk, oke, lajeng deui. Loban sagala ieu tututna ge. Di kumah heula daknya. Jadi saacan di eta di kumah heula. Engke dilajeng deui tos beres di kumah. Tah ayeuna dak saacan di samaraan ayeuna urang golotrokeun heula tututna ameh sileutakna kalaluar. Aduh panas. Engke tos eta urang lajeng deui. Sabari nunggu tutut ngagolaknya atau Bersih. ngebluk-buk urang nyeun lah samarana ye. Tah dak ayeuna mah samara teh urang gabungkeun jadi hiji tina bangsa bawang beureum aya koneng nu resep koneng tiasa dikonengan teras dijahean dicabean cabe tergantung selera mun ameh ladana lada galau bisa diseueuran. Tah terus urang renos engke mun tos direnos urang hijikeun. Tah dak mun atos ngagolak kieu atos keluar nu ledokna kieu. Tah ayeuna urang kumbah deui tah engke tos bersih di kumbah urang pasak dihijikeun sareng samara. Yuk ke dilajeng dak ayeuna mah proses pengumahan kadua pan tadi letakna tos kaluar ayeuna dikumbah deui. Ayeuna mah bakal leuwih asam malahen deui. Oke dilajeng deui nya. Tah dak ayeuna mah proses pengosengan. Awitan dilebatkeun heula minyak. Cekapna nya. 1 2 3. Tah ayeuna ngasupkeun samarana. Ameh asam malahen deui. Diosengkeun. Seungit. Tah pami entos asak tos rada kaameus seungit dibanyur ku cai. Bismillahirrahmanirrahim. Pami atos tong hilap salam sareng sereh ameh rada seungit ameh asam malahen deui. Tah kanggo salajengna ngalebetkeun tututna. Salajengna dilebatkeun kara tiasa ku santan kenging marud nyalira atanapi anu aya di warung. Asam malahen doy. Asam malahen deui ieu mah tuh dak asam malahen deui. Tahap salajengna di pasihan uyah
sacekapna we nya uyahna mah. Terus sareng penyedap rasa Royco ameh leuwih asam malahendoy. Tapami anu seneng digulaan tiasa ngange gula. Tiasa ngange gula beureum atanapi gula bodas pami nu teu seneng sesawios-wios. Tah, pami atos sadayana bumbu-bumbu sareng tututna dilebatkeun kana ieu kantun ngantosan ieu cai ngagolak sareng asakna nya. Oke, pami tos asak di lajeng deui. Alhamdulillah alamin dak ayeuna mah geus asak, geus asam malahendoy. Ayeuna mah urang jahit dan urang makan-makan. Yuk. Saksikan terus. Mantap itu. Alhamdulillah dah kan tos asak tingawitan. Iya duh ini asam malahendoy tuh. Tuh, mantap. Asam malahendoy, mantap pisan euy. Mantap. Mantap tutut sawah teh nomor hiji atuh. Cep. Oh ini. Sama lain doy, sama lain. Kecerok. Kecerok asam malahendoy. Kecerok pisan asam malahendoy ya. Asam Dulu kan, malahendoy pisan pokoknya. Kangkangna bisi kacugak. Ini panas aduh. Mantap ieu euy. Panas pisan. Pengen letak cep anakna. Panas. Tutut. Mantap pokoknya. Mana, Boy? Mantap men. Mantap. Mantap euy. Mantap. Aduh. Ngenahnya. Sangka teh ngenah kieu tiapnya. Manehnya nyangka maneh kieu nya. Hah? Kamu leumeung leuwih ngeunah. Mantap pisan asam malahendoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Dak di ngawitan dugi ka akhir simkuring atau serengse masak tutut sawah. Mantap pisan euy, asam malahendoy. Asam malahendoy. Di simkuring pamitan heula ka sadayana. Mudah-mudahan rekan-rekan sadayana sehat walafiat, sehat lahir sareng sehat batin. Dari simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.